Nyieun batagor ikan teu sasulit yang dibayangkan. Cus urang nyieun batagor ikan, tengetkeun regepkeun lalajoan nepi ka angeus. Tadi urang meuli ikan giling di pasar Saparapat besti. Teu apal ngaran ikan nama, pokona mah ka si imangna ngomong ikan keur batagor. Bawang daunna sing loba, asupkeun bawang putih bubuk, ladaku, kaldu bubuk, uyah, pecin. Salah geuningannya tadi tere kasupkeun pecin kalah kasupkeun royco atuh bakal asinnya. Caian tong waka diloba-loba saeutik we heulanya. Jadi caritana ieu mah rek nyieun batagor premiuman, si laukna Saparapat, acina Saparapat. Hiji banding hiji kitu pan biasana batagor anu marurah mah laukna saeutik, acina loba. Ieu mah pan keur dahareun si ngeunah we kitu. Cek urang premium sote dari di batur mah meureun aya nu leuwih premium kitu laukna loba meureun acina saeutik. Poho teu tariguan 3 sendok mata 4 sendok. Ngarah teu lenyet teuing besti. Aduk-aduk deui sing nepikeun ka rata besti. Baheula ge pernah dagang batagor besti ngan ngajualna teh kur 1000-an jadi henteu kieu adonanana teh. Ari ieu mah pan keur dahareun lah sing loba we laukna kitu. Bungkusna teh ku kulit pangsit kade besti beda kulit batagor jeung kulit somai. Kulit batagor mah leuwih garing kitu da keur gorengeun, lamun kulit somai baseuh da keur diseupan. Lamun meuli di tukang kulit-kulitan nu kieu teh ngomongna keur batagor, lamun keur somai ngomong keur somai gitu besti meh teu salah. Caritana mah geus we ieu teh tuh dicitak cenah tong loba teuing gorengna da moal beak simpen we dina kulkas sa adonanana teh da moal haseum. Asal ditutupan we sing rapet. Ngagorengna teh sing nepikeun ka gararing kieu besti bawang daunna teh hararideung eta geus garing. Tah ayeuna rek nyieun anu tahuna kuduna mah tahuna teh tahu bodas alusna mah besti ngan ieu mah ayana tahu koneng we nu aya dina kulkas kitu da tadi teh horea meuli deui geus aya cekeng teh dina kulkas sisa kamari. Tuh kieu we nyitakna mah si tahuna teh tadi dikorehan heula ku garpu ngarah naon ngarah napel si aci kana tahuna teh. Mun teu dikorehan heula mah moal napel engke malah locon pas digorengna teh. Ieu ge tadi aya nu moal locon hiji besti. Sing garing teh tahu mah ngagorengna teh nya besti ngarah ngeunah kitu ngarah garing kriuk-kriuk luarna teh. Tong gede teuing we seuneuna diganggang kitu ari palebah tahu mah. Sarua ieu ge mun nepikeun ka geus kacoklatan tuh tingali besti geus hararideung bawang daunna eta geus asak. Tuh tingali besti menikot gareulis teh ieu mah bisi rek didagangkeun ge besti. Ieu mah payu da. Teu nyieun bumbuna urang teh da geus boga bumbu kacangna nu kamari ieu teh basa nyieun bumbu cilok kacang teh geuningan besti asar boga keneh kacangnya urang teh geus we nu aya. Tinggal namahan kecap we jeung jeruk tadi teh. Ngeunah sia besti teksturna teh menikot kenyal-kenyal teu teuas kitu tah teu gaaleun geus tiis oge. Luarna garing jerona kenyal hipu kitu. Sok besti geura nyaraningeun mun keur aya acara ruang riung jeung keluarga acara arisan naon teh pan jadi loba ari nyieun mah kitu. Ieu teh mun rek dijieun batagor kuah ge tinggal nyieun kuahna besti enak pisan ngeunah keneh di kuah cek abi mah. Balik deui we kana ka resep eta mah aya nu resep di bumbu kacang dengan aya nu resep di kuah. Lamun keur acara-acara mah lamun nyieun leuwih hemat jeung leuwih wareg gitu bestinya. Ari meuli mah saeutik teu wareg parebut.